teman-teman masjid teh cirina aya tihangan di mana masjid geus eueuh tihangan na ieu lain ciri masjid tetep bae di jero masjid mah kudu make tihang naon sababna engke dina Qurtubi dicaritakeun engke di akhir zaman ketika bencana buah sak jasa jelema bakal neangan masjid ciri masjid nu aya tihangan jero dahsyat jasa engke ketika engke kiamat memehna ieu jelema kabeh ka masjid tihangna engke bakal ditarangkeup ku jelema tihang masjid teh Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkumus saa'ah ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Allahu a'lamu bimuradihi. Qul ucap sirah ya Muhammad hai Muhammad li ahli Makkah takadu ahli Makkah ara'aitakum anata ngayakinkeun sirah ngalayakinkeun sirah kabeh akhbirun tegese nyaritakeun sira kabeh ni ingin sunninatakum lamun teu ka ing sira kabeh apa azabullah siksa Allah di dunia ing dalam dunia au ataskum atawa teu ka ing sira kabeh as-saatu apa kiamat al kiamat tu tegese kiamat bagtatan nalika kaget ghairallahi anata ing salian Allah ta'ala ngadua sira kabeh la ora ing kuntum shadiqina amun ana sira kabeh ku kang bener kabeh fi anal asnama ing dalam satuna pirang-pirang arca pirang-pirang patung tanfa'ukum iku ngamangfaatkeun ya asnam ing sira kabeh fad'uha maka pada ngadu sira kabeh ing asnam bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Allah alam bimuradi bal iyyahu balik ta'ing iya Allah lagaruhu arana ing lisalian Allah tad'una ngaduan sira kabeh fit syada'id ing dalam pirang-pirang kang sangat yaksipu maka bakal ngilangkeun ya Allah ma tad'una ilaihim barang kang aduan sira kabeh ilai karena ma yaksipa ingin tah ngilangkeun ya Allah anum saking sira kangkum saking sira kabeh min ad-darari wa nawi saking kamadaratan dan umpamanya darar lamun ngersakeun ya Allah kasyafahu maka ngilangkeun ya Allah ing darar dan sauna ninggalkeun sira kabeh tutsrukuna tegese tutsrukuna tegese ninggalkeun sira kabeh tatsrukuna tegese ninggalkeun sira kabeh matusikuna ing barang kang ngikutuakeun sira kabeh mau sumertane Allah minal asnami atana saking pirang-pirang patung fala tad'unahu maka orangna ngadaru sira kabeh ing Allah. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah alam bimaradum yakti teman-teman ngutus isun agung maring pirang-pirang umat kang tetep dalam sadurunge sira kabeh min zaidatun taimin iku zaidah rusulan ing pirang-pirang utusan fakadzabu maka pada ngagorokeun ya umam kabehum ing rusul fa aqadnahum maka nyiksa ingsun agung ing umam bilbasai kalawan kasangetan atawa kasangsaraan syiddatil fakir tegese sangat fakir ad-dharra ilan kamadaratan lan penderitaan al-marad tegese gering la'allahum manawa ya umam iku yatadarruna dp ya umam kabeh tadallaluna
tegese narima hina ya umam kabeh payu'minuna maka padang imankeun ya umam kabeh falaula ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون والله أعلم بمراده فلولا مكانة أوراننا إذ جاءهم وقتنا tekaim umam basuna pasiksa ingsun sadaya ingsun agung azabuna tegese siksa ingsun agung tadarru Rima DPDP ya umam kabeh lam ya palu zalika tegese ora migawe ya umam kabeh zalika ing mangkono tadarru Nakiamil mauqata dilahu sumadane jumenenge kang rapaken lahu kadue zalik walakin qasat qulubuhum ladadapine keras apa pirang-pirang atine umam palam talin lil imani maka orang lemes ya qulub il imani kadue imam mazaya lahum syaitanu lan mapaisan kadue umam apa syaitanu syaitan maka anu ya'maluna ing barang kang ana ya umam kabeh iku migawe ya umam kabeh minal ma'asi saking pirang-pirang maksiat fasallu alaiha maka pada netepi ya umam kabeh ing atase ma'asi ing atase ma'asi masih keneh nyaritakeun tentang kabangkawarahan para musyrikin para kafirin khususna ahli Mekah harita katembong barodona ahli Mekah teh lantaran nyana mangeranana ka batu mangerana ka kayu teu meunang batu manggih batu nu herang-herang diukir diminyakan disembah teu meunang manggih kayu nu bagus-bagus diukir kunyana sakahayang bentuk pangerannyana diminyakan kunyana dibuhuran aju disembah pamlon pangeran dijieun kunyana ih eta otak teh dikawal otak insyaallah deui seorang Kristen kamari asup Islam di Indonesia begitu ditanya nyana asup Islam dengan penuh kesadaran lantaran kunyana ditaliti pangeran teh Isa cak geuna pan Isa mah makhluk pan Isa mah manusia tidak berpikir bahwa Isa itu adalah manusia berarti ada yang menciptakan kok dijadikan Tuhan nyana mikir ai hidayah asup nyulusup ke jero sanubarina rendah hati nyana asup Islam Masya Allah mantap ya hidayah mamahan singkat urang mangis alhamdulillahirabbil alamin dididik ku lingkungan indung bapa urang sanajan indung bapa urang baheula teu bener anu bapana tukang main kopro anu bapana tukang judi tapi mun ditanya mah bah ai pangeran sa Allah sia ulah salah padahal tukang main kopro eta hebat ta bapak tah ulah salah sia pangeran mah mun ditanya deui bah ai pangeran Allah sih ngamunakeun main kopro ulah loba omong main mah main cek teh nyaweun Allah ge aing main teh teu bukan duit nu mabok papana mabok wah budak luar biasa keur ngabudak molotot matana tanya ku anakna bah pangeran sa Allah tolol keur mabok Allah keneh bae eta kan hebat berarti urang teh dididik ka ku lingkungan mun tak sing ade lingkungan eta urang deuk masantrenkeun anak bae lingkungan sing ade Masya Allah nu mantek urang deuk nyieun sakolahan maneangan nu rame tapi kunaon tuh deuk nyieun pondok pasantren maneangan nu sepi ulah aya jelema cenah di dinya mah urang nyieun pondok jeung jurig ka hijina ge udah da tak deuk ngadidik
budak supaya murni ulah terkontaminasi. Jeng, lo ge, jelema carang nu nyeun pondok pesantren. Dia cuma nyeun pondok ditu, embung lah punan rame teuing, embung. Embungeun budak santri. Coba di ditu, embung rame teh. Coba tuh di ditu tuh. Wah, ieu mah cenah ieu deukeut tangkal kayu bade jauh ka dieu tadi dinya tah. Emangnya nama resepna jeung kuntilanak. Coba ge nyeun sekolahan. Ditanya sekolah di di mana aya murid eta mah cenah lembur nu rame. Beda tuh. Endek ngabangun bae beda. Mun endek nyieun pondok pesantren neangan nu sepi. Teu sieunun murid teu sieunun. Yang teu maksud boga murid. Nu dijelaskeun mah nya mah maksudna ibadah ka Gusti Allah supaya tentrem. Tah mah murid deuk aya deuk eueuh. Cenah eueuh muridna. Iya tuh jin mah loba aja nu nuturkeun. Geus cukup boga murid jin bae gitu. Iya tuh pondok pesantren mah kos gitu we nu neangan pi pondok pesantren salapeun nu rame malaya. Tapi ada nyen yayasan kudu di nu rame. Berarti geus lain deui tah. Awal berangkat teh geus lain deui. Komo deuk nyen sakola nu rame di cenah ieu mun dijieun sakola nu mantep jasa bab rame ieu. Di dieu teh per kapita sebarata di dieu teh sungsuhunan geus dihitung bae. Ai pondok pesantren mah ditilok ngitung sungsuhunan. Boleh nyieun jeung modelna eueuh anak pejabat nu mondok. Eueuh kadenge anak camat mondok pesantren eueuh. Eueuh. Cuma cenah eta aya cenah di pesantren lain pesantren tah sakola ngan gosob ngaran. Ngagosob nya nama ke ngaran pesantren. Wahayan pesantren salap anak boro-boro anak camat, anak lurah ge malah. Cenah anak bupati pesantren teu ceuli. Lamun lain bupati na korupsi aju ngandang mah aju anak nama santren we sia ulah nuntun bapak lah bapak ge geus kos kieu mondok bae sia ka ditu geus paeh da kirup jeung kiai ka ditu aya ge kos kitu kadenge anak bupati mah santren tapi deuk calon bupati mah jangan ngadegetan kiai deuk calon bupati kiai dibawa ditah ngomong tarling jeung lain sebagainya tek-tek bengek. Hayu, kiai teh titah ngomong, hayu, geus beres bae jana geus jadi bupati, kiai nyungsep. Si ada kiai sia mesti nyungsep. Aing ngabejaan bae ka sia. Nyungsep sia ka jadi buku lagi. Nu geus ge nyungsep. Cenah aing mah moal tibalik sia paling ge moal nyungsep. Ih, ulah sagana sebab atuh jana mah ka urang teh lain deuk ngaji. Urang teh deuk dipake kokosen. Koset terus bobolokot los tapi ceun habek kos kitu ieu kiai teh lamun daek ngahayu-hayu calon bupati kiai kokosen kieu bebedak lawang tah kos kitu aing ngomong gitu teh sia arulah atuh ieu aing batur aduh sia kitu kabeh mah nu geus cara rungsep ieu ngaji naon sih ka kiai-kiai hiburan lebaran. Atuh, alhamdulillah cenah ya calon bupati datang Bu, alhamdulillah kabantu cenah masyaallah. Kunaon kabantuna? Tuh majikan kabeuli baju bagus, kula gitu kene. Bu samarenda loba jasa cenah. Pantung-tung sama masyarakat ge kabere tuh. Jangan ngomong tuh pan gara-gara kula ngadukung pan masyarakat kabere kan muhun jok masyarakat teh. Nuhunnya dukungnya bener hari tama didarukung bener beres jadi bupati coba telepon ka ditu datang ka diangkat tek ceuli geus dia telepon teh datang ka ditu ngunci terus nyungsep jadi kiai teh dinonaktifkan ku Gusti Allah santri barali masyarakat ge embungan lambung lah cenah jaki kos kitu kira ge cenah ngadahar duit kos kitu eta dibere kitu teh masyarakat heran padahal mah nyanana ngadahar tapi ketika diajakan ngaji tak ku kiai kos kitu embungan tolol teh masyarakat panjana disumbang dibere ku kiai haju narima menta deui malah mah ketika diajakan ngaji tak geus beres jadi bupati lah embungan tak ka kiai eta masyarakat tolol teh